Faslun ari ieu teh hiji pasal fi kaifiyati sholatil khaufi nu tetep ieu pasal dina martelakeun tata cara salat sidatul khauf. Fi kaifiyati sholatil khaufi nu tetep ieu pasal dina martelakeun salat sidatul khauf, salat karena dalam kondisi takut sieun. Wa inna ma afroda jeung pasina wungkul mencilkeun, wa inna ma afroda jeung pasina wungkul mencilkeun ha kana ieu salatul khauf, ha kana ieu salatul khauf sa musannifu ki musannif. Sa musannifu ki musannif an ghairi hatina salianti ieu salatul khauf, an ghairi hatina salianti ieu salatul khauf. Ka mana sih Hafiz? Di nama itu tuh. Dinsa. Minas sholawati tina pirang-pirang salat, minas sholawati tina pirang-pirang salat bitarjamatin kalawan tarjamahna, bitarjamatin kalawan penjelasanana. Lianau karena saya kosna itu kalakuan sareng tingkah, lianau karena saya kosna kalakuan sareng tingkah yuhtamalu eta dihampura, yuhtamalu eta dihampura fi iqamatil pardi dina ngadegkeun pardu, fi iqamatil pardi dina ngadegkeun pardu. Pia eta bakal siginan lumayan toh saya 165 ruparat nepi kata parukan. Yutamalu eta dihampura fi iqamatil pardi dina ngadegkeun salat fardu fil khaufi dina kaayaan sieun, fil khaufi dina kaayaan sieun. Naon ma perkara la yutamalu teu dihampura itu mah, la yutamalu teu dihampura itu mah fi ghairihi dina salianti itu khauf. Figori dina santi khauf. Ada hal yang dimaafkan ketika sholat sidatul khauf, praktekna henteu kudu sapertikeun sholat biasa. Wa sholatul khaufi jeung ari sholat sidatul khauf, wa sholatul khaufi jeung ari sholat kaayaan sieun teh ya. Anwaun eta pirang-pirang warna, anwaun eta pirang-pirang warna, katsiratun anu loba itu anwa. Katsiratun anu loba itu anwa. Tablugu anu nepi itu anwa, tablugu anu nepi itu anwa sitata adrubin kana genep pirang-pirang warna, sitata adrubin kana sitata adrubin kana genep pirang-pirang warna. Kama barina tetep sapertoskeun katerangan fi sahihi muslimin dina kitab, tetep ma dina kitab sahih muslim. Kama barina tetep sapertoskeun katerangan fi sahihi muslimin tetep ma dina kitab sahih muslim. Jadi aya genep rupa sampai genep rupa dina kitab sahih muslim. Iktasoro ngaringkes sa musannifu ki musannif, sa musannifu ki musannif min hatina itu sitah, min hatina itu sitah ala salah sati adrubin kana tilu pirang-pirang warna, ala salah sati adrubin kana tilu pirang-pirang warna. Jadi dina ieu kitab mah mung dicaritakeun tilu jenis salat sidatul khauf. Ahaduha ari nu kahijina tina itu salasah, ahaduha ari nu kahijina tina itu salasah. Ayakuna eta yen bukti sahal adu musuhna, ayakuna eta yen bukti sahal adu musuhna fi ghairi jihatil kiblati eta tetep dina lian arah kiblat, fi ghairi jihatil kiblati eta tetep dina lian arah kiblat, musuhna dina lain arah kiblat berarti di belah wetan musuhna nya, arti teu musuhna lain posisi arah kiblat, kiblat teh geus kulon dah musuhna ieu mah di belah wet, posisi kahiji kitu musuhna di wetan. Kan aing hareup salat mah kudu ka mana? Kiblat. Ieu posisi musuh ieu di wetan ieu. Ayakuna al-adu fi ghairi jihatil kiblat atawa salianti arah kiblat teh wetan atawa kaler atawa kidul. Pokona mah lain di kulon we. Itu. Wa huwa tah kaayaan kieu wa huwa bari ari itu si adu, wa huwa bari ari itu si adu musuhna qalilun eta nu saeutik, musuhna saeutik. Sedangkan wapil muslimin aja kayak tetap di golongan Islam, wapil muslimin aja kayak tetap di tentara Islam, kasrotun ari loba, bihai sutukowimu kusa kira-kira ngabandingan, bihai ku iya nya ku pil madi, bihai sutakowama kusa kira-kira ngabandingan, bihai sutakowama kusa kira-kira ngabandingan, sakulu firqatin saban-saban golongan, sahakulu firqatin saban-saban golongan, minhum nu tetep firqati muslimin, minhum nu tetep firqati muslimin, al adwa ka musuhna, al adwa ka musuhna gambaran intina mah henteu loba teuing si kafirna teh alias bisa katangani ku
si muslimin dina bilanganna. Tah carana kieu yeuh, lamun posisina si musuhna di lian arah kiblat alias di kulon alias di kaler di kidul atau di wetan si musuhna teh, maka carana kieu, cara salatna teh fayu farriku maka misahkeun farroko yufarriku fayufarriku maka misahkeun kaitu muslimin saha limamu imam firqataini karena dua kelompok maka si imam nitah ngabariskeun muslimin dibagi sabaraha dua kelompok firqatun nu ari sakelompok takipu eta ngadeg itu firqah fi wajhil adui di hareupeun musuh alias menghadap ke arah musuh. Tahrusu bari ngajaga itu firqah hu ka itu adu. Jadi dua jajar, contoh dua barisnya. Nah, nu hiji misalkan melongna ka awetan, nu hiji mah salat ka hareup gitu. Wa firqatun ta jeung ari sagolongan deui, takipu eta cicing aya ngadeg itu firqah, khalfahu dina satu kangen imam. Ayal imam ieu tegasna mah di satu kangen imam. Nah, jeung sabaris mah ngilu ngadeg jeung imam melong ka kulon. Sabaris melongna ka wetan, contoh musuhna di wetan contohna. Payusoli tuluy salat si imam bil firqati sarta na golongan alati anu khalfahu tetep alati di satu kangen imam rakaatan kana sarokaat tuluy ieu contohna teh misalkeun 2 rakaatnya subuh contohna teh nu simpel we contohna teh tah sarokaat ngilu anu golongan nu hareup nu jeung imam nu mayuna sami ka kulon itu ngalaksanakeun sarokaat heula summa ba'da qiyamihi tuluy dina sabada ngadegna itu si imam li rakaat tsaniyati pikeun rakaat kadua tatimmu maka nyampurnakeun itu si firqah linapsiha pikeun dirina itu si firqah alati khalfahu nya linapsiha pikeun dirina itu si firqah baqiyata salatiha kana sasesana salatna si itu si firqah watamdi jeung ngaliwat itu si firqah ba'da firogi salatiha dina sabada beres salatna si firqah ila wajhil adui ka arah musuh tahrisu barina ngajaga itu si firqah huka itu adu. Nah, jadi anu baris kahiji anu bareng jeung imam rakaat kahiji mah bareng tah pas imam rakaat kadua si firqah mah misah naon ayeuna bereskeun salatna imam nangtung we terus rakaat kadua imam mah tah si firqah anu tukangan imam mah eta mah bereskeun nepikeun ka akhir tahiyat tos tahiyat giliran geus beres sampurna assalamualaikum langsung si anu beres salatna langsung mayun ka wetan. Itu bagian ayeuna ngajaga musuh. Ayeuna sakali nu acan nu salat acan ngamakmum ka imam dina rakaat kadua eta imam teh rakaat kadua keneh. Itu watati faida jal mana eta teh ala watati jeung datang. Watati jeung ngalakon anu datang saat ipatul ukhra golongan anu sejen. Alati anu kanat bukti alati harisatan eta nu ngajaga firaqatil ula dina rakaat kahiji nu tadi teh anu melong ka wetan ayeuna datang harisatan eta anu ngajaga firaqatil ula dina rakaat kahiji payusolli tuluy salat sal imamu imam biha sartana itu ipatul ukhra
biha sartana itu thaifatul ukhra rakaatan kana sarakaat. Maka imam pan imam mah sarakaat deui. Nah si eta ngamakmum anu tadi ngajaga bagian ayeuna giliran ngamakmum ka imam. Paida jalasa maka di mana-mana diuk saal imamu imam, paida jalasa maka di mana-mana diuk saal imamu imam, litasyahudi pikeun tahiyat, litasyahudi pikeun tahiyat. Taparoko maka misahan itu si tupa tap naon itu. Tupariku maka misahan itu thaifatul ukhra, tupariku maka misahan itu thaifatul ukhra, uka itu si imam, uka itu si imam. Nah, maka imam teh pan imam mah sarokat deui nya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tah si ieu mah si golongan nu hejeun mah kan sarokat deui, nangtung we. Watatimu jeung nyampurnakeun. Watatimu jeung nyampurnakeun itu thaifatul ukhra. Watatimu jeung nyampurnakeun itu thaifatul ukhra linafsi apikeun diri nah itu thaifatul ukhra. Linafsi apikeun diri nah itu thaifatul ukhra gitu. Pas tahiyat teh ngan ulah waka assalam ketang. Ulah waka naon? Salam si imam teh tahiyat teh sing lila. Tang kewe bareng sumayang tadi rusalajeng nangadaguan, sumayang tadi rusalajeng nangadaguan. Haka itu thaifatul ukhra. Haka itu thaifatul ukhra salimamu imam, salimamu imam. Wa yusallimu jeung awe salam itu si imam, wa yusallimu jeung awe salam si imam biha sartana itu thaifatul ukhra. Biha sartana itu thaifatul ukhra. Tah naon ngaranna? Kewe salamna bareng pan anu golongan anu kadua makan masih enangtung deui nya imam mah geus tahiyat. Dagoan tahiyat teh sing lillah. Terus ke si makmumna geus beres, kahanap geus dariuk sarua tahiyat salam bareng tahiyatna bareng salamna. Assalamualaikum bareng misalnya. Tah kitu praktekna. Wa hadihi jeung ari ieu ahad, wa hadihi jeung ari ahad praktek salat nu kahiji, salatu Rasulillahi eta salatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu Rasulillahi salat eta salatna Rasulullah sallam bidati riqoi di tanah daturiko. Bidati rikoi di tanah daturiko pernah dipraktekkan ku Rasul jeung para sahabat ketika perang di tanah daturiko. Sumiat dingaranan itu daturiko, sumiat dingaranan itu daturiko, bidalika kudaturiko, bidalika kudaturiko lianahum karena saya kosna para sahabat. Lianahum karena saya kosna para sahabat. Rokou eta nancebkeun sahabat, rokou eta nancebkeun sahabat. Piha dina itu di itu daturiko, piha di itu daturiko royatihim karena pirang-pirang benderana itu sahabat, royatim karena pirang-pirang benderana itu sahabat. Wakilah yang diucapkan naon goil dalika lain itu madkur, lain itu sumiat, lain itu non rokou. Wakilah yang diucapkan naon goil dalika salianti itu madkur, salianti itu rokou gitu. Wasani kelah yang kacai wasani jeung ari anu kaduana aya kuna eta yen bukti itu adu pijihatil kiblat eta tetep di arah kiblat. Wasani jeung ari anu kaduana aya kuna eta yen bukti itu adu pijihatil kiblat eta tetep di arah kiblat. Tah aya nama posisi musuhna teh di payeuneun kiblat, di arah kiblat. Jadi di beh kulon ayeuna mah. Tadi mah kan di wetan. Pimakanin. Tadi kan sing kabayang tadi. Si usum perang pimakanin dina tempat, pimakanin tegas nama dina tempat, pimakanin tegas nama dina tempat layas turu anu tenutupan, layas turu anu tenutupan hum ka itu adu an ainil muslimina tina paningalina orang Islam, an ainil muslimina tina pirang-pirang paningalina an ayunil muslimina tina pirang-pirang paningalina itu tentara muslim. Naon sayun naon kehalangan diharupun itu harupun di arah kulon. Wapil muslimina jangan tetap di orang-orang muslim tentara Islam kasrotun ari loba tahtamilu anu nanggung itu kasroh taparruqahum kana ngabagina itu muslimin, taparruqahum kana ngabagina itu muslimin. Jadi bisa dibagi-bagi da loba. Yasipu sopa payasupu gitu. Kana yasipu payasupu maka ngajajarkeun hum ka itu muslimin sahal imamu imam
Saha limamu imam sopa ini kana dua barisan, maka jajarkeun si muslimin sabaraha barisan? Dua barisan. Matalan barina umpamana wa yuharimu jeung takbiratul ihram si imam. Wa yuharimu jeung takbiratul ihram si imam bihim sartana itu muslimin. Bihim sartana itu muslimin jami'an barina sakabehanana. Jami'an barina sakabehanana ta ayeuna mah bareng salat teh takbiratul ihram teh bareng. Ayeuna tadi makan sagolongan-sagolongan. Sarokaat imam pikeun golongan nu kahiji, sarokaat deui pikeun golongan nu kadua. Ta imam bareng takbiratul ihram namah bareng. Ta faida sajada maka di mana sujud. Saha limamu imam, faida sajada maka di mana-mana sujud. Saha limamu imam pirokaatil ula dina rakaat nu kahiji. Pirokaatil ula dina rakaat kahiji. Pirokaatil ula dina rakaat anu kahiji. Pin kaluhureun jeung jahitan heula angin nuragan. Pirokaatil ula dina rakaat anu kahiji. Ya pin sana kalian pin. Pirokaatil ula dina rakaat anu kahiji. Sajadah maka sujud, saha ma'ahu sartana itu imam, saha adu sopa ini salah seji tina dua barisan, saha adu sopa ini salah seji tina dua baris, sajadah ini kalawan dua sujudan, wa wakopa jeung ngadeg, saha sopul akhoru jahitan, wa wakopa jeung ngadeg saha sopul akhoru barisan anu sejen, yahrisu barina ngajaga. Yari subarina ngajaga itu sopul akhor hum ka itu adu. Yari subarina ngajaga itu sopul akhor hum ka itu adu. Faida ropa maka di mana-mana cengkat. Sal imamu imam. Roksahu kana mastakana itu imam. Nyengkatkeun kana mastakana cengkat ya sajadu. Maka sujud itu sopul akhor. Walahiku jeung nemu nyusulan atunya walahiku jeung nyusulan itu sopul akhor huka itu imam tasahadu jeung tasahud tahiyat jeung tahiyat salimamu imam bisopaini kalawan dua jajaran eta. Wa yusalimu jeung awe salam si imam bihim sartana ieu anu kabeh bihim sartana ieu kaum muslimin kaum muslimin anu kabeh kartos teu nu kadua jadi dua jajar kabeh ayeuna mayun ka kiblat da musuna di kiblat bareng takbiratul ihram bareng ruku bareng sujud bareng tah pas beres sujud cengka sujud deui. Tanu hiji mah ayeuna naon cengkat jeung imam nu hiji mah cicing sujud sakali ewang nu hiji mah ayeuna cicing sujud jeung imamnya pas sujud gitunya nu hiji mah sujud nu hiji mah cicing di luhur ulah waka sujud contoh ieu baris kadua ieu baris kahiji ieu baris kadua ieu baris kahiji bareng takbiratul ihram ruku bareng tah pas sujud nu baris kahiji mah sujud jeung imam bareng tanu imam cicing heula ulah ka sujud bari kieu salatna oge nya takbirna ge bari kieu ieu na pestol pan matak sok aya anu takbirna kieu teh keur perang sok aya nu ieu na nu takbiratul ihramna Allahu akbar aya sok di dieu eta teh keur parang bawa bedilna meh teh kieu nya jadi aya mah teu kudu kieu kieu we di tengah tah gitu. Nah gitunya. Tuh sujud. Nah ieu geus beres sujud ieu cengkat, ieu baru sujud. Nu kadua sujud. Ieu kan geus carengkat ngulur. Kan aman. Kan bisi sarujud mun sujud kabeh kan punuk bolong kabeh. Temak atuh. Nah makana ulah sujud kabeh ieu jajaran kayak ieu sujud nu ieu ulah waka engke ieu nangtung baru ieu sujud nu nangtung nyusulan deui
terus kayak gitu salam tap tos beres tahiyat we bareng ke mah tah wahadihi jeung ari ieu salatu rasulillahi eta salatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aspani di tanah aspan wahya jeung ari itu aspan teh qaryatun eta hiji kampung pitorikil haji dina jalan jalmi nu munggah haji pitorikil haji dina jajalaneun jalmi nu munggah haji al misri anu bangsa Mesir al misriyin nu bangsa Mesir bainahuma eta tetep antara itu aspan bainahuma eta tetep antara itu aspan wa baina Makkah jeung kota Mekah wa baina Makkah jeung kota Mekah marhalatan ari dua palakonan dua pemondokan marhalatan ari dua palakonan sabaraha teh 16 par sah sumiat di ngaranan cek tanwirul qulub sabaraha 80 km sumiat di ngaranan itu aspan sumiat di ngaran itu aspan bidalika ku aspan li aspis suyuli karena banjirna getih li aspis suyuli karena banjirna pirang-pirang getih pihadi itu aspan wasalisu jeung ari nu katiluna tah ieu mah dengan ieu mah bebasnya ieu mah bukbek nah ieu mah nya nu katilu mah bukbek ieu mah nu kahiji kadua mah kan tadi gambaranna musuh teh rada jauh kene musuh teh tah ieu mah wasalisu jeung ari nu katiluna yakuna eta yen bukti itu fi'lu pada melan atuh fi syiddatil khaufi eta tetep dina bangetna pakewuh ieu mah syiddatil khauf bangetna pakewuh bangetna kasieun fi syiddatil khaufi eta tetep dina bangetna kasieun wal tihamil harobi jeung rapetna perang ruket atana pirapetna perang wal tihamil harobi jeung rapetna perang wah ieu mah geus hareupeun maksudna geus bukbek itu wa ari itu iltihamul harob kinayatun eta kinayah bahasa halus an syiddatil ikhtilati tina bangetna campur an syiddatil ikhtilati tina bangetna campur bainal qaumi antara kaum Pak bihaisu yal tasiku kusakira-kira nemu bihaisu yal tasiku kusakira-kira nemu atau antel naonlah mubadihim dagingna sawareh ti itu kaum naonlah mubadihim dagingna sawareh ti itu kaum bibadin kana sawarehna deui geus dukdek ieu mah palaya tamakanuna bororaek ngabagi barisan geus pahareup-hareup geus dukdek palaya tamakanuna maka henteu kongang itu kaum teu kongang teh bahasa Indonesiana teu mungkin tidak memungkinkan palaya tamakanun maka henteu kongang itu kaum alias tidak memungkinkan kaum mintarkil kitali tina ninggalkeun peperangan walayak diruna jeung teu kawasa itu kaum karawasa itu kaum ala nujuli kana turun ingkanu lamun bukti itu kaum rukbanan eta anu numpak anu tunggang kuda jelema anu dina luhureun kuda oge geus teu kaburu turun-turun acan berarti geus pakpikpek wala jeung teu karawasa teu marampuh teu kawasa itu kaum wala jeung teu kawasa itu kaum alal inhiropi kana marengos teu bisa ngabalieur atuh alal inhiropi kana malengos ingkanu lamun bukti itu kaum masyatan eta anu lempang masyatan eta anu lalempang nu lempang oge teu kaburu ngaliuk acan musuh geus nahareupeun beungeut gitu naon meh naon payusolli maka salat sakulun saban-saban saiji payusolli maka salat sakulun saban-saban saiji minal qaumiti kaum kaipam kana barina kumaha wae kongang itu kulun kaipam kana barina kumaha wae kongang itu kongang teh kumaha karep itu kaipam kana barina kumaha wae kongang kumaha wae mungkin itu si kulun kaipam kana hu aya huannya kaipam kana barina kumaha wae kongang itu salat hu ka itu kulun rojilan barina anu lempang aya masyian tegas nama barina anu lempang
au raqiban atau bari anu tumpak kuda au raqiban atau bari anu tumpak mustaqbilal kiblati bari anu mayun ka kiblat mustaqbilal kiblati bari anu mayun ka kiblat wa ghairu mustaqbilin jeung anu teu mayun wa ghairu mustaqbilin jeung bari teu mayun ka kiblat laha ka kiblat wa yu'daruna jeung diuduran ieu kaum wa yu'daruna fil a'malil kasirati bisatinya wa yu'daruna jeung diuduran ieu kaum fil amali dina pirang-pirang pagawean fil amali dina pirang-pirang padamelan al kasirati nu loba itu amal al kasirati nu loba itu amal bisolati dina salat kadorobatin ari conton barina tetep sapertoskeun pirang-pirang teungelan kadorobatin barina tetep sapertoskeun pirang-pirang teungelan dorbatan ini dorobatin kadorobatin barina tetap saperti pirang-pirang tenggelam mutawaliatin anu tuluy-tuluy itu dorobat mutawaliatin anu tuluy-tuluy itu dorobat jadi ieu mah bebas lah kumaha maneh buk kabelah mana oge itu salatna heuy teh ku penting-pentingna ku wajib-wajibna naon salat nepikeun ka perang musuh geus hareupeun beungeut ge kudu salat. Komo nyalse teh aya musuh-musuh acan dia. Tah kitu. Mun nyewa Genji jeung seri Jawa mah selesai masalah. Paslon ari eta hiji pasal pilibasi. Tetep ieu pasal dina mertelakeun angoan pilibasi nu tetep ieu pasal dina mertelakeun angoan wayah rumu jeung haram ala rijali ka pirang-pirang lalaki naon labsul hariri nganggo kain sutra hariri teh sutra labsul hariri nganggo kain sutra haram tah jang lalaki nganggo kain sutra teh kenging nu 100% sutra aya BHS aya sutraan BHS teh ada sutrana ge sabaraha persen wa takhattumi jeung make cincin make cincin haram lalaki tah bidahabi ku emas cincin tina emas bidahabi ku emas teu kenging mun istri mah silahkan lalaki mah teu kenging make cincin tina emas itu tina kaleng we nyieun pik wal kuji jeung sutrakuz pihalatil ikhtiari dina tingkah na laluasa dina zaman laluasa teh dina kondisi biasa-biasa itu lelaki tidak boleh memakai sutra juga tidak boleh memakai ali dari emas wa kada jeung barina tetep sapertoskeun yahrumu haram naon istimaluma makena perkara dukira dicaritakeun itu mah ala jihatil iftirasi bari netepan kana arah-arah amparan nya kitu deui si sutra eta teh teu meunang dipake amparan kasur teu meunang tina sutra yang lalaki mah wa ghairi dalika jeung saumpamina itu ihtiros wa ghairi dalika jeung saumpamina itu ihtiros teu kenging min wujuhil istimalati tina pirang-pirang jalan pirang-pirang penggunaan teu kenging kitu nya wa ilu jeung halal lirijali pikeun pirang-pirang lalaki naon labzu makena itu harir make sutra halal ayeuna mah jang lalaki ge angan lid darurati karena madarat ari kondisina terdesak madarat mah teu naon cara naon kaharinnya ari contona eta tetep sapertoskeun
panas panas wabarodin jeung tiis kaharin ari contohna eta sapertoskeun panas wabarodin jeung sapertoskeun tiis dari sutra mah lamun dianggo dina ayeuna keur panas bakal jadi tiis kana awak, lamun ayeuna keur tiris dianggo teh bakal jadi haneut. Itulah keistimewaan kain sutra. Tah lamun urang ayeuna banget panas gering keur panas gering diselimutan ku sutra nya teu naon ameh cager da ayeuna ripuh panas pisan atawa urang teh tiris ku sutra teu naon. Nah kelebihan matak raoseunana nganggo sarung nganggo acuk tina bahan sutra teh kitu ketika ayeuna ketika panas ereng-erengan teh jadi tiis kana awak, ayeuna ketika usum tiris teh jadi haneut. Ngan ayeuna anu boleh dipake ku lalaki teh kaayaan kondisi panas jeung tiis teh muhlikaeni anu ngaruksak itu harin jeung bardin. Muhlikaeni anu ngaruksak itu harin jeung bardin. Sakira-kira ku panasna teh bakal ayeuna ripuh gering paeh. Sakira-kira ku tiisna teh bakal ripuh. Wayahilu jeung halal linisai pikeun awewe, wayahilu jeung halal. Linisai pikeun awewe naon labsul haliri. Lawan labsul haliri make sutra. Naon habsul haliri make sutra, istri mah silahkan untuk memakai sutra bebas, rekayaan kondisi biasa saja, rekayaan madarat silahkan bebas. Eta lampu hurungkeun nu ka jero. Waptiros suhu jeung ngajadikeun amparan itu harir. Waptiros suhu jeung ngajadikeun amparan kana itu harir. Wayahilu jeung halal lil wali pikeun wala yahilu jeung halal lil wali. Pikeun wali teh wali orang tua, lil wali pikeun jalmi anu ngurus. Naon ilbasu sobiyi makean budak leutik, naon labsu sobi ilbasu sobiyi makean budak leutik. Makean budak leutik alhariro kana sutra qobla sab'in sinin adina samemeh 7 pirang-pirang tahun. Qobla sab'in sinin adina samemeh 7 pirang-pirang tahun. Samemeh usia 7 tahun itu anak kecil boleh memakai kain sutra lalaki teh. Sobi teh cah lalakinya, cah lanang. Wabadaha jeung dina sabadana itu sab'in sinin, wabadaha jeung dina sabadasa itu sab'in sinin qoblal baligi dina satacan baleg. Wabadaha jeung dina sab'in sinin qoblal baligi dina satacan baleg. Aya teu? Nah, dina sabada yuswa 7 tahun sepanjang tacan baleg mah wios. Tah lamun geus baleg mah teu kenging. Wa qalilu dahabi jeung ari saeutik tina emas, wa qalilu dahabi jeung ari saeutik tina emas, wa kasiruhu jeung lobana dahab, wa kasiruhu jeung lobana dahab ay istimaluha tegasna makekeun itu qalilu dahab wa kasiruhu ay istimaluha tegasna make kana itu qalilu dahab jeung kasiruhu. Make emas saeutik atawa make emas loba fitarimi dina haramna sawaun eta nu sarua. Sawaun eta nu sarua rek saeutik rek loba make emas di lalaki itu haram. Wa idakana jeung di mana-mana bukti naon ba'du taubi, wa idakana jeung di mana-mana bukti naon ba'du taubi sawareh tina acuk, naon ba'du taubi sawareh tina acuk. Ibrahisiman eta sutra Ibrahisiman eta sutra merek Ibrahisimi ai hariron tegas nama sutra. Wa ba'duhu jeung sawarehna itu saob, wa ba'du jeung sawarehna itu saob al akharunu sejen itu ba'du. Al-akharunu sejen itu badu kotnan eta kapas atau kain naon kapas kotnan eta kain kapas aw katanan atau kain katun aw katanan atau kain katun. Masalan barina umpamana jaja maka menang lirajuli pikeun lalaki naon labzuhu makena itu saob malam yakun salagina teu bukti naon al ibrahisimu sutra ibrahisimina naon al ibrahisimu sutra ibrahisimina goliban eta nu ngalindih ala goirihi kana salianti itu ibrahisimi Ropik meser sarung BHS pasti dina sarung BHS eta contoh ieu mah lamun aya sutraan duka katun duka sutra tabe contoh pokona mah nganggo sarung anu aya kain sutraan ngan sutra nate tinggali keterangan 50% sutra. Nah, berarti itu boleh dipakai. Lamun
51%, 60% sutrana itu tidak boleh dipakai. Ek acuk ek nanaon di kula lakinya. Jadi lamun setengah nama wiyo sutrana setengah na itu campuran. Dalam sutra kabeh mah sabaraha juta. Paingkana maka lamun bukti. Paingkana maka lamun bukti naon goirul ibrahimi. Naon goirul ibrahimi salianti sutra ibrahimna. Naon goirul ibrahimi salianti sutra ibrahimna goliban eta nu ngalindi. Goliban eta nu ngalindi halal maka halal itu taub. Halal maka halal itu taub. Tuh nya lamun misalkan salianti sutrana contohna katuna kain sajana 70%, sutrana 30% itu halal dipakena ku lalaki oge. Wa kada jeung barina tetep sapertoskeun mazkur. Wa kada jeung barina tetep sapertoskeun mazkur dina pada halal ini stawaya lamun narima papak itu Ibrahim jeung goer. Ini stawaya lamun narima papak itu Ibrahim jeung goer. Pil asoi di cek kaul anu tersoe pil kaul asoi cek kaul anu tersoe. Jadi cek kaul anu tersoe 50-50, 50% sutra 50% katun itu boleh dipakai. Nah, pas lunari eta hiji pasal fima nu tetep ieu pasal dina martelakeun perkara fima nu tetep ieu pasal dina martelakeun perkara ya ta'ala kucumantel itu mah ya ta'ala kucumantel itu mah bil mayyiti ka mayyit min goslihi nyatana ngadusan mayit bin gosli nyatana ngadusan mayit tatak pini jeung mungkus mayit watak pini jeung mungkus mayit wasolati jeung nyolatan wasolati jeung salat nyolatan alaihi kaitu mayit wadapni jeung nguburkeun kaitu mayit wadapni jeung ngubur kaitu mayit wayal jamu jeung misti tegasna mah wajib ala tariqil fardil kifayati bari netepan kana perjalanan fardu kifayah ala tariqi fardil kifayati bari netepan kana jalan fardu kifayah fil mayyiti di mayit jalmi nutos maut al musliminu islam itu mayit al musliminu islam goiril muhrimi nu salianti keur ihram goiril muhrimi nu salianti keur ihram baik umrah maupun haji wasyahidi jeung salianti maut syahid wasyahidi jeung salianti maut syahid wajib naon arba'atu asyaopat pirang-pirang perkara naon arba'atu asyaopat pirang-pirang perkara hiji gusluhu tegasna mah kahiji ngamandian itu mayit gusluhu tegasna kahiji ngamandian mayit watak pinuh jeung kadua naon mungkus itu mayit ngain kapanan mayit watak pinuhu jeung mungkus itu mayit wasolatu jeung nyolatan alaihi kaitu mayit wadapnu jeung nguburkeun kaitu mayit mandian acukan solatan kuburkeun selesai wa ilam ya lam ngemitan ka ditu mah nu nitah mah wa ilam ya lam jeung lamun ayeuna henteu uninga bil mayyiti ka mayyit wa ilam ya'lam jeung lamun teu uninga wa ilam ya'lam jeung lamun teu uninga bil mayyiti ka mayyit saila wahidun angin saurang ta'ayana maka fardu ain alaihi kaitu si wahid naon ma perkara dukiro dicaritakeun itu mah lamun aya nu maot dikobong contohna teh keur barali kabeh amang misalkan keur mudik ka Gobras aumat keur mudik ka Pancat Tengah haji keur jarah aujang keur ka Cianjur aya teh misalkan hungkul saha wajeje hungkul dikobong teh contohna teh masyarakat di dieu kabeh nuju pelesiran misalkan ka Pangandaran pek teh ropik teh innalillahi maot dikobong teh ulah alhamdulillah tapi innalillahi ropik maut tah maka wajeje wajib fardu ain tah fardu ain ku wajeje sagala rupana dipulasara atau samulihna wajeje anu mautna itu ropik berarti anu wajibna ke nuju latihan wajibu jeung wajib mana deui teh wa amal mayit itu jangan apon ari mayit al kafiru anu kafir itu mayit wa mayit itu jangan ari mayit al kafiru anu kafir itu mayit pas salatu maka ari salat lamun lobaan mah nya di masyarakat itu fardu kifayah mah ida fa'alal badu sakotol haraju anil bakin ketika dipigawe ku salah sawiosna maka gugurlah kewajiban anu lainna wa amal mayit itu kafiru jangan apon ari mayit anu kafir
Wa amal mayyitul kafiru jeung anapun ari mayit anu kafir pasolatu maka eta ari salat pasolatu maka eta ari salat alaihi kaitu nyolatan pasolatu maka ari nyolatan alaihi kaitu kafir alaihi kaitu kafir haramun eta haram hukumna sok sajan kafirna bageur sok ayeuna mere donasi ka saha ka pasantren contohna teh cara nu ayeuna geuningan sa nu sok dikopeah teh harita nu subagjo eta perindro kafir eta teh tapi bageur ka pasantren biasa dikopeah biasa. Nah teu meunang lamun si eta maot maka teu meunang disolatan. Eta mah harobian eta harobi anu sok merangan harobian eta nu sok merangan kana bukti itu kafir awal zimmian atawa eta anu aya dina pertanggungan kafir zimmi mah kafir anu teu merangan dimian atawa eta anu kafir zimmi kafir anu dilindungi kafir anu dilindungi juga satwa kafir anu dilindungi waya juju jeung meunang naon gusluhu nya waya juju jeung meunang naon gusluhu ngadusan itu kafir naon gusluhu ngadusan itu kafir fil halaini dina dua tingkah tegasna maharobi jeung dimi fil halaini dina dua tingkah tegasna harobi jeung dimi ngan di mandian mah beun meunang pek we mandian mah geus di manian mah teu kenging disolatan. Nah ini bisi ieu rencangan simkuring rencangan di Ciamis itu aya anu nya sabari neangan duit meureun bari masantren bari neangan duit tah anjeunna teh ditugaskeun di rumah sakit teh jadi naon haris jadi ngaranna teh jadi anu penunggu kamar mayit jadi anu tukang ngamandian lamun aya nu Islam meureunna di kumanehna teh disolatan kumanehna lumayan gajina teh gede sebulan itu keur magangna itu 800.000 keur magang ari magang teh keur 3 bulan kan sebelum gaji tetap magang terlebih dahulu 800.000 dengan gawena nungguan mayit nungguan kamar mayit gawena tak pernah manehna curhat pernah mayitna teu puguh KTP loba kan anu tabrakan anu naon gitu teu puguh KTP bingung manehna tah duka kafir duka ayeuna muslim ari pek teh borok geus di mana di salatan kurujung teh mawa salib keluargana teh mawa kemang jeung mawa salib ternyata mayit naon kafir ai teh apa mah nyata jadi hartosna lah mayit kafir itu teu meunang disolat nah jadi biasana mayit kafir mah ulah teu daekeun dibungkus oge tapi hayang langsung mawa jas biasana teh nah pernah eta ge di jasan di ngangojasnya di jasan di dasi wah di sisiran biasa nggak dilebetkeun kana naon peti rumah sakit kan rumah sakit umum mah lain jelema Islam unggul anu cilaka teh pan jeung jelema kafir nah sapertoskeun itu jadi ieu tah kudu apa ngajina ulah ayeuna lah cenah da eksolatan we cenah teu kenging tapi tinggal dulu identitasna apakah muslim atau kafir leung lamun aya KTP kan dina KTP aya non Kristen berarti teu kudu disolatan haram salat disolatan doraka lamun ngalatan lake urang teh ngamandian hungkul wajib naon takfinu dzimmi mungkus kafir dimi wajib naon takfinu dzimmi mungkus kafir dimi nah kafir dimi mah itu wajib dibungkus kafir dimi itu adalah kafir anu berlindung dina kepemerintahan Islam itu kafir naon ayeuna kafir dimi lain kafir harobi gitu wal kafir dimi apalin kafir dimi nyacara nu di amanah temerangan gitu wadapnuhu jeung ngubur itu dimi wadapnuhu jeung benernya wadapnuhu eta teh jeung ngubur itu dimi boleh dikuburkeun ulah mah disolatan hungkul sakitu ngan dunal harobi barinan teu kafir harobi dunal harobi barinan teu kafir harobi wal murtadi jeung jami nu murtad maotna nyebut anjing tah murtad eta jami nu murtad keluar Islam atau anu kafir harobi itu teu meunang dibungkus teu meunang ayeuna dikuburkeun keun we sina ini sorangan ka kuburanana wa amal muhrimu jeung anapun ari jalma nu ihram baik ihram umroh atau haji wa amal muhrimu jeung anapun ari jalma nu ihram baik ihram umroh maupun haji ida mana eta teh ida kupina nya di mana-mana dibungkus itu muhrim
ida kupina di mana-mana dibungkus itu si muhrim terlanjur dibungkus maka palayus taru maka ulah ditutupan tenawan berarti dibungkus gengan asal palayus taru maka ulah ditutupan naon rosuh mastakana si muhrim dibukakeun mastakana jadi sakieu ngabungkusna tah naon rosuh mastakana si muhrim wala jeung ulah di naon wajhul muhrimati raraina wala jeung ulah ditutupan naon wajhul muhrimati raraina naon eta teh awewe anu ihram wala jeung ulah ditutupan naon wajhul muhrimati raraina awewe anu ihram jadi lamun lalaki masa kieu ngabungkusanna tah samet beheung mastakana bukakeun lamun istri mah bungkus mastakana ngan raraina mah ulah kan aya mayit anu sajen masalian tinu ihram masalahna ge dibungkus adayana kan nepi ka dieu dipocongkeun gitu. Wa masyahidu jeung anapun ari jalmi anu maot syahid dunia maksudna dunia wal akhirah mangga. Wa masyahidu jeung anapun ari jalmi anu maot syahid pala yusalla maka eta ulah disolatan. Pala yusalla maka eta teu kudu disolatan. Salahi tu syahid salahi tu syahid kama barina tetep sapertoskeun katerangan kama barina tetep sapertoskeun katerangan dakaro geus nyaritakeun hukana itu mah dakaro geus nyaritakeun hukana itu masa al musannif ki musannif biqaulihi ku ucapan ki musannif biqaulihi ku ucapan ki musannif wasnani tegasna malapad wasnani la yugsalani wala yusalla alaihi ma wasnani jeung ari dua jelema atau dua naon wasnani jeung ari dua urang la yugsalani eta ulah di adusan itu isnani la yugsalani eta ulah di adusan itu isnani wala yusalla jeung ulah disolatan sa alaihi ma itu isnani Salahi ma itu isnani dua jalmi nu ulah diadusan ulah dimandian jeung ulah disolatan saha ahaduhuma ari nu kahiji tina itu isnani asyaidu eta jalmi nu maot syahid asaidu eta jalmi anu maot syahid syahid dunya wal akhirahnya syahid dunya wal akhirah teh eta jalmi anu perang ari ropik maot di kobong atanapi keur ngalogat kieu katojos ku hitek maot tah ieu mah saidna said akhirat ieu mah sahid maot sahid jalma anu titeulem anu katabrak anu tikunclung anu ayeuna maot kaget teh ujug-ujug maot sok aya kan ujug-ujug maot tropik keur di WC duka keur ngoprek naon maot ujug-ujug maot kitu kalepasan biji jeung nyawana ropik keur di WC teh keur modal lain tara mah tara modal keur modal biji jeung nyawana lain tayna ukur maot kaget tah lamun maot kaget itu said akhirat termasuk said akhirat nyata jalma anu nuju ngaos santri matak jadi santri teh kudu saumur-umur samaotna matak jadi santri teh ame urang teh maot said akhirat keur di imah oge jadi santri naon ngaji we gitu kumaha ngaji we kumaha maneh di imah sakaburuna ngaji ku kumaha ge ngaji pangajian atau ngaji naon jadi lamun ayeuna hayang syahid akhirat gitu tah anu dimaksud di dieu mah syahid dunia wal akhirat nyata jalmi anu perang jalmi anu syahid dunia teh jalmi anu perang anu nyekel pedang anu bukbek tah eta mah teu kudu diadusan teu kudu disolatan sabab geus jadi saksi eta si acuk nu dianggap perang jeung getih anu ngalumuran kana acukna itu harus jadi saksi biar jadi saksi di hadapan Allah maka teu kudu dikumbah pimarokatil musyrikina asaidu eta jalmi anu maot said pimarokatil musyrikina dina merangan jalmi anu musyrik pimarokatil musyrikina dina merangan jalmi anu musyrik kabeh wa huwa jeung ari itu syahid man eta jalma mata maut itu man jaman eta jalma mata anu maut itu man fi qitalil kufari dina merangan tuh jalmi syahid anu maksa di dieu teh man eta jalma mata pupus itu man tilar dunia itu man fi qitalil kufari dina merangan pirang-pirang jalmi kafir bisa babihi kusabab kital lain kusabab nyeri beuteung ngilu perang mah ngan maotna teh kusabab nyeri beuteung eta mah teu maot syahid maot konyol eta mah teu syahidun ya sawaun ari hukum eta nu sarua ngilu perangan misalkan atau katojos
katojos ku pedang sorangan lain sabab keur merangan kafir. Sawaun ari hukum eta nu sarua kotalana perang merangan hukaitu man sakapirun jalmi kafir mutlakon barina mutlak au muslimun atawa tadi naon tadi teh katojosna lain ku pedangnya katojos kacugak ku naon lah gitu lain keur ngahajakeun perang pokona mah lamun ayeuna katojos ku pedang sorangan tapi keur perang bret tapi si pedang teh naon malik misalkan nya eta mah keur perang syahid tetep ieu mah katojos keur alisyarat keur naon gitu keur teu perang au muslimun atawa jami anu muslim khotoan barina karena kesalahan au muslimun atawa jami muslim khotoan karena kesalahan atawa habek ku balad nya kalau ku balad ngaliukna kakehen cawe balad kalah ngahabek ngasabet ayeuna kana beung baladna tetep itu tapi khotoan karena kesalahan sok aya kan musuh nu pinter teh nya keur kieu keur set musuhna ngelok gigireun balad beret ka baladna aw ada atawa balik naon silahu moal aya win dina drakor mah moal aya naon silahu pedangna itu si man ilaihi ka itu si man atau balik deui si pedangna teh ka sorangan teh tuh cara bieu diterangkeun geus awasa koto atawa gugur itu si man murag atau gugur teh bisi meh karti awasa koto atau murag itu si man anda batihi tina tutumpakanana itu si man atawa ragrag tina kudana itu ge sami maot syahid tetep balik ayaan perang lain aek balanya awan nawi dalika atawa saumpamana madkur pain mata maka lamun maot itu si man ba'dan kidoil kitali dina sabada beresna perang geus beres ieu kekarek maot geus syahid bijarohatin kusabab tatu teh cidra atau naon nyaraheut pihi nu eta tetep dina itu pihi di itu syahid yaktau bimautihi minha yuktau nu dipastikeun naon bimautihi mautna itu si syahid minha tina sabab itu jarohah pagoiru syahidin maka eta lain syahid kira dari cekola nu dohir geus beres perang cicing tapi tan tadi teh raheutnya si Ropik teh kabeset misalkan ku musuh dina misalkan leungeuna di misalkan balik geus baralik beres perang dina tenda maot we Ropik teh tah maotna teh kan ku sabab raheutna lain pas perang maotna mending jadi mending kena maot keur perang pik daripada maot dina tenda wakada jeung barina tetep sapertoskeun goer syahid jadi mending kena maot di pasantren daripada maot ayeuna di jalan itu intina mah laumata lamun maot itu si syahid fi kitalil bugoti dina merangan bugot cirian bugot teh pia apa bugot teh lain bugis bugot teh jalma anu menentang ka pamarentah naon bugot teh jalma anu menentang ka pamarentah cara bugot itu jalma nu di Indonesia pemerintah yaitu naon Pancasila nya Undang-Undang Dasar 1945 maka jalma anu nentang kana undang-undang kana Pancasila kana aturan negara
anu merangan anu demo ka ditu cara golongan-golongan misalkan nonaktifkan ke pemerintah, maka itu adalah orang yang menentang karena aturan pemerintah. Tah kari-kari ku santri teh urang perangan, itu orang diperangan ku santri teh. Nah santri merangan eta maotna santri maot sa, paham teu? Andai kan itu terjadi, jika itu terjadi di negeri Mesir pernah sampai kacau negara teh gara-gara nuklir karar itu namina teh naonnya Hizbullah gitu namina teh. Terus di Palestina, di Yaman itu hancur negara teh, kacau. Karena ada oknum-oknum nu karar itu. Karena orang mah geus we kudu ngingiluan nu karar itunya. Power kagolongkeun kana bogot jalmi anu perangan karena pemerintah. Aumata tawa maut itu si syahid. Aumata tawa maut itu syahid. Fil kitali dina naon peperangan. La sababa la bisa babil kitali lain kusabab ayeuna perang. La bisa babil kitali lain kusabab perang. Matak cek Habib Umar mah Habib Umar bin Hafid, Habib Lutfi itu anu ngadamai ke negara-negara. Habib Umar itu sangat sangat kataji. Habib Umar di Yaman Hadramaut eta teh wali kutub. Lamun baheula mah Syekh Abdul Qadirna ayeuna mah Habib Umar anu masih aya jeneng di alam dunia wali kutub teh pimpinan Sultanul Aulia, pimpinan para wali itu Habib Umar bin Hafid. Masuk berkunjung ke Indonesia oge, ningalian ke Indonesia. Nah, bersyukur anjeunna teh leuheung di Indonesia mah henteu sampaikeun terjadi tragedi jika di negeri di Yaman, di Hadramaut. Di Yaman kan kacau. Itu saling perang saudara. Matak ulah kabawaku oknum-oknum gitu. Lain teu bener hate. Nah, tapi itu banyak naon oknum ari oknum teh lain. Tapi oknum-oknum anu menyusup, anu ngagogoreng eta anu membuat kerusuhan ke pemerintah gitu tah. Anu membuat kerusuhanana. Gitu. Habib nama mungkin balener gitu. Manyani tah goreng gitu na ieu mungkar. Tapi eta tah anu ngarongrong kan kesempatan orang Yahudi, orang Nasrani itu kesempatan masuk jang naon meskipun teh nah itu gampang masuk jangan ngacaukeun eta dua kelompok sehingga ribut kacau ceos we ieu agama teh ieu naon ieu nagara teh jangan sampai seperti itu maksudna mah matak lain kapasitas urang ayeuna terjun ulah ngingilu jalan geus we ngaji gitu ngalogat keun we aya golong aya naon aya bagianana kitu bagian batur watani jeung ari nu kaduana kecuali lamun aya penistaan agama eta mah aya ari ayeuna masalah ngagulingkeun pemerintah mah itu mah tekenging wasani jeung ari nu kaduana asik tu eta mayit karuron mayit karuron itu keguguran utunnya keguguran aladi anu lam yastahilah teu nyuara itu aladi lam yastahilah teu nyuara itu aladi lam yarfa tegas nama henteu lam yarfa tegas nama henteu narikeun itu aladi lam yarfa tegas nama henteu narikeun itu aladi sau tahu kana sorana itu aladi ngopi tutupan sorihon barina anu ngajerit painis tahala maka lamun painis tahala maka lamun ngajerit itu si aladi painis tahala maka lamun ngajerit si aladi sorihon barina anu ngajerit painis tahala maka lamun nyuara si aladi sorihon barina anu ngajerit au baka atawa ceurik si aladi pahukmu maka ari hukumna itu aladi kal kabiri eta tetep sapertoskeun jalma gede kal kabiri eta tetep anu gede wae jalma anu gede wae kitu ka
kaduana mayitnya mayit naon anu kaguguran bari can kantos ngajerit ayeuna can kantos nyuara can ngajerit itu mayit kaguguran bayi langsung maut bari can kantos di alam dunia ngajerit atau nyuara tak can kantos gitu atau can kantos cerik. Nah itu adalah non jami anu teu kudu disolatan teu kudu diadusan. Anu kudu diadusan anu disolatan mah nya salianti eta salianti jami syahid jeung jami mayit anu karuron itu. Wa yugsalu wallahu alam. Bagian cara ngadusan mayit, mungkus mayit, nyolatan mayit panjang keneh, nguburkeun mayit kumaha carana jeung lain-lain. Mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.